ketan, barang ada ya sangu ketan. Si aja tukang ketan tangis kurunyung deui kamari-mari ku borong ngomong. Ketan mah ya, sangu ketan ayeuna mah sanes engkol mah bade sangu ketan mah. Sabaraha ya ketan teh ayeuna? 5.000 ayeuna bace sangu ketan teh bade. We atuh cek tong 5.000 zaman ayeuna mah gocengnya. Embung goceng mah hayang ge 5.000 cek 5.000. Cek embung goceng mah geus ceban atuh dibeli ku urang sok dibeli kabeh ceban mah. Embung ceban mah hayang ge 10.000 bae. Mah keur naon? Tin ka dieu. Lieur, tin coyoh teh ditawar ku aing teh nawarkeunna teh 5.000. Tawar goceng ku aing teh momol padahal 5.000 teh jeung goceng teh sarua. Hiji deui tawar ceban. Hayang 10.000 lieur oyoh mah tin. Lieureurnya padahal 5.000 teh jeung goceng teh sarua keneh. Well.